Para hadirin sadaya simkuring nedawidi ngadeg ngiring cumarios di payunan hadirin sadaya simkuring ngabantu atas nami Ketua Delhasi penjemput panganten pameget anu alhamdulillah simkuring kapercanten manawi simkuring ngadeg di payunan hadirin sejak ngalaporkeun naon rupi tugas simkuring tadi enjing manawi tadi enjing simkuring kinten-kinten tabuh 6:30 jabaning hujan bu gitunya simkuring kadongkapan ku kersana Ibu Nurmala manawi anjeuna nuhunkeun pantosanana ka simkuring kanggo ngadeheus atanapi dongkap ka Palih Kidul tepatna ka bumina Bapa Nano. Alhamdulillah abdi dikawit angkat di bumi na Ibu Nurmala di perjalanan alhamdulillah salamet daya halangan palangan naon-naon bari sareng dibarengan ku hujan ageng abi oge eta ge mapah oge sampai di lengkahan sapalih bu supados enggal dugi gitunya alhamdulillah dongkapna sadongkapna ka bumina Bapa Nano simkuring enggal ditampi enggal dipasihan tuangeun leuteun dijamu sakumaha mistina anu sakitu raraosna alhamdulillah panano kusim kuring sareng-rengan katampi nya naon rupi anu parantos dipasikeun ka sim kuring sareng-rengan nanging hapunten panano boh bilih sim kuring dongkapna tadi enjing ka bumi Bapa Nano boh bilih sim kuring sareng-rengan dongkapna teh kirang tata kirang titik orang kirang sopan santun nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna atuh kanggo salajengna manawi saparantos abdi ngareureuh manawi di Palih Kidul alhamdulillah kasepuhan di ditu diwakilan ku Kersana Pak Ustad Embad abdi enggali taros pamaksadan alhamdulillah simkuring kedal maksad di ditu bade sejak nyandak atanapi ngamitkeun calon panganten pameget anu nami Yudi bin Bapa Nano alhamdulillah kasepuhan di ditu henteu ngahesekeun henteu ngabelekekeun henteu ngoretkeun anjeunna langsung nyerahkeun sareng di sarengan ku manah anu ridho putrana dicandak ku simkuring ka dieu anu alhamdulillah tugas abdi kanggo nyandak atanapi ngawitkeun calon panganten pamegat anu alhamdulillah ayeuna parantos ngalaksanakeun ijab qabul parantos janten panganten pamudah-mudahan naon rupi pamaksadan kedua keluarga besar aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala eta mah nyanggakeun saurna teh pun anak anu nami Yudi bin Bapa Nano ti luhur sausap rambut ti handap saipas dampal napasna sadami getihna sadetes mangga nyanggakeun nanging hapunten saurna teh upami ditinggal mah saderek Yudi teh keur memeujeuhna bala kesenteng buta tulang buta daging memeujeuhna ageng tanagi gitunya ngan hapunten saderek Yuni keur memeujeuhna ari aa teh Ayudi teh keur memeujeuhna ageng tanagi kutina kituna mudah-mudahan kulawargi anjeunna ngajantenkeun kulawargi anu bahagia amin ya rabbal alamin manawi sim kuring henteu tiasa panjang lebar hapunten nya Ibu Nurmala boh bilih aya anu teka sampaikan kadugikeun ku sim kuring di Palih Kidul ka kasepuhan Bapa Nano hapunten semata-mata eta mah kasalahan sim kuring sakitu anu teh sakapihatur nanging hapunten sim kuring mung manusia biasa henteu lepas tina kakirangan sareng kahilapan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du faqala Allah ta'ala bil Qur'an azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum al-ayah sadaqallahul azim
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tazwiz barakah wal walad rahmah fakrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para kiai, para ustad anu kusimi hormat, aparatur pemerintah Desa Karamuncang anu diwakili ku Bapak Kadus anu kusimi hormat, pengatur waktu, penata acara anu parantos master waktos anu kusimi hormat, wabil khusus keluarga besan anu kusimi hormat, langkung tipayun mangga urang sasarmat sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngarimu fulung patepung lawung pamprok jonghok sareng geandrok patepang wajah sang dikopeah dina raraga sareng tanpi panganten pamegat kalih panganten istri. Rahmat mi wassalam mugi dilimpahkeun junjung alam jani habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oga keluargina para sahabatna takantu urang nuaring di tempat khususna mudah-mudah urang sare diangkat umat anjeunna insyaallah dinten kiamat urang ka syafaat umat amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hapunten simkuring ngadeg paeun para wisadayana ngabantun asma na bapa nanokus nadi sakeluargi kali ibu enah almarhumah insyaallah kinten tabuh 7 kirang langkung simkuring kasumpingan tatamu ti palih dieu utusan ibu Nurmala. Alhamdulillah tadi tabuh 7 kusim beri tampi pamaksarana namun hapunten tali get di hese ti beureung kusim kuring alhamdulillah ayeuna pademelan tos aya pawi urang sadayana kitu kali namun hapunten bil kiamat kirang kitu kirang hormat ti keluarga simkuring ti paling kidul ulah kirang hapunten jauh di jugjug andang di teang janji pasini anu dianti-anti ti kamari di dago-dago ti bareto takdir teu beunang dipungkir kadang teu disinglar aina pisan simkuring atas nami Bapa Nano kusnadi sakeluargi nomor kahiji simkuring bari nyanggakeun salam silaturahmi kalawan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu janten sababiha ieu pun anak kapalih kaler kitu gaduh endem-endem saurang Karamuncang mati payun alhamdulillah ayeuna pisan janji simkuring tempat dinten ayeuna pisan jam ayeuna pisan simkur nahonan janji Ibu Nurmala sakeluargi. Kadua silatul jasad kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim simkuring bare nyanggakeun pun anak anu nami Yudi tiluhur saujung rambut dikeun kahandap saibas dampal tigir saeung cinggir getih satetes napas sadami rambut salambar mangga nyangakeun upami ieu pun anak ditilik tigigir lenggik pun anak teh diteuteup pun anak estu kasep sieup ieu pun anak teh dipandang ti tukang lenjang ieu pun anak teh estu kasep ngalempereng koneng sor sepuh kapungkur mah patut teu nganjuk rupa teu nyewa estu ieu pun anak teh es kasep na masyaallah tabarakallah mudah-mudahan berkah eta upami ditilik secara zahir tapi upami dikodok rada jero ieu pun anak teh estu sepi tina pangarti sudah tina pangabisa ukituna kasepuhna Neng Yuni mangga nyakeun ieu pun anak bilih jama aya didik waraheung atikeun ieu pun anak terutama nya bag-bagan rumah tangga dan nembe pisan ibu anak teh rumah tangga teh nembe pisan masyaallah ukituna kasepuhna geuingkeun itu ibu anak apabila keluar tina aturan agama aturan pemerintah setempat
bilih teu akur sareng lembur ieu palih kaler geuingkeun didik ieu pun anak. Katilu silatul mal. Ti palih kidul sim kuring sakeluargi teu jangjang teu jingjing teu kapal teu keupel. Da teu aya keupeulna kapal teu tiasa dikeupel. Begituna nyanggakeun aya sakedik etang-etang pambingah kangge tuang puntali di Neng Yuni. Mudah-mudahan maslahat manfaat berkah di dunia dugikeun ke akhirat. Mudah-mudahannya namung sim kuring sakeluargi rombongan ti palih kidul ti keluarga Papanano saur sepuh kapungkur mah kituna estu pisan ieu sim kuring teh mipit teu amit ngateu menta estu pisan sim kuring teh mangsa ukur kitu teu ngan saukur ayeuna nyandak beuteung eusianeun saur sepuh kapungkur mah kitu kukituna sim kuring hapunten ka keluarga besar dieu. Manawi kaopat silatul doa namung satu acan silatul doa. Ieu kapun anak nembe pisan sim kuring ngobrol. Da estu pun anaknya jarang ngobrol sama sim kuring teh. Dawan Allah Ta'ala Quran Yudi khususna. Ari Neng Yuni teh diibaratkeun sawah. Satu acan dipolah. Digarap ieu Neng Yuni sim kuring naros heula kayudi kedah aya pacul. Nah ini paculna ieu Yudi aya pacul aya doran aya naon ampil. Leres ampil mana no? Paculna aktif teu produktif teu kira-kira ieu. Ieu abdi naros ka Yudi saya naros heula masuk. Aktif kumaha teh? Lah aktif alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah ya. Mudah-mudahan aktif produktif. Insyaallah. Itu sawah Allah tanggal lakukan gitu. Paculeun isi teh sawah. Lamun eta sawah teu digarap teu diolah bakal hasil panen moal. Nah itulah Allah tanggal batin isi batin sawah. Ulah dianggurkeun ka sawah teh geura garap ku anjeun. Bade siang, bade wengi, bade enjing, bade sonten. Saminggu Rasulullah nyonton 3 kali saminggu. Tilu kali Senin, Kemis, ngan anu unggul mah dinten Jumat. Nah, ya unggulnya Kanjeng Rasul ngunggulkeun wengi Jumat dinten Jumat di mana Yudi ngagarap Yuni. Nah, eta dawuh Rasulullah 70 Yahudi dibunuh ku Yudi tah. Insyaallah bertempur di atas kasur, berjuang di atas ranjang. Insyaallah mun samanya insyaallah disiap. Itu dah Allah Taala. Patu harsakum pek dek siangna dek wengina sonten enjing anjeun bebas eta sunahna 3 kali. Wajib mah aridi tapi wajib ain ya. Wajib aridi mah eta mah dek tiap dinten oge. Salagitan gempor mah terus payun. Geuna naon? Mampu mah mangga. Insyaallah. Doa Allah Ta'ala. Ari mah cupan siang wengi mampu mangga. Tos dibebaskeun dihalalkeun ku Allah Ta'ala halal anjeun insyaallah. Annasitum tapi kahade. Ya, pek paculan siang wengi bebas saminggu full teu sawios-wios. Kitunya tapi kahade ieu. Ieuna sawahna sakumaha ieu sawah ayana. Sanes sawah 1 hektar, sanes 10 bata ieu mah. Sapetak sawah teh ieu teh. Garap ku anjeun gade nya. Kade ari sawah anu bengkok mah tah tiasa dikontrakeun, tiasa disewakeun. Ieu mah Yudi kahade nya. Mumule ieu sawah teh. Sapetak mumule ku anjeun. Ulah dikontrakeun ka tetangga. Ulah disewakeun ka batur kahade nya. Ku anjeun pribadi khusus. Lah kitu nya. Wa qaddimu li anfusikum pek ku anjeun pola siang wengi mudah-mudahan kitu nya. Dawuhan Rasulullah at-tazwiz barokah. Kitu nya ari laki rabi anjeun teh ayeuna tos jadi panganten Yud. Terang panganten. Yud.
Terang panganten yun? Henteu. Ari panganten teh seurang Bandung. Secara seurang Karamuncang ya. Papang duaan raos. Anjeun sakedap li bade papang raos duaan. Seorang Bandung tanya. Mudah-mudahan gitunya. At-tazwiz anjeun insyaallah berkah. Sehatna berkah khususna Yuninya khususna oge keluarga besar. Margi daun Rasulullah barakallahu lakum wa barak ala jamakum bi khair. Khususna ipun anak kali tuang putan yang Yuni. Mudah-mudahan sehatna berkah, rizkina berkah, akalna berkah, yuswana berkah sehingga kapendak namina kebahagiaan dunia sang akhiratna. Wal walad rahmah, mudah-mudahan satos anjeun bertempur di atas kasur, berjuang di atas sanjang, Allah masang turunan anu kasep, anu gelis, anu soleh, tur solehah. Pakrimu auladakum, apabila mungkin anjeun duan dipasian turunan ku Allah Subhanahu wa taala, jaga muliakeun turunan ieu, putra anjeun, putra muliakeun ku anjeun, mumulai ku anjeun. Ulah dicarekan. Ya contohna kieu yeuh kade. Murang kali nyukeun artos 2000 perak. Seorang ibu teh dek masan artos 2000 sok nyarekan heula, leres kitu henteu? Tuh ngaku cu abdi oge. Dek masan atos 2000 sok nyarekan heula eta 2000. Kade yudnya mulmule ku anjeun. Ku akhlak anu sae, ulah ku pandangan kade. Iya yud. Iya. Nah. Ulah ku pandangan kencak masian. Ya, pamali saur-saur mah aktifkeun teh pandangan nu katuhu. Aktif ku anjeun. Ka istri, ka putra ulah dianggap remeh istri. Ieunya ulah dianggap remeh seorang istri ku anjeun. Sebut nage Bu Titi lamun dina cau mah ulah dianggap remeh ka nya, ulah ngarendahkeun istri, kedah aya ngahargaan ka seorang istri. Itu ngamuliakeun. Fa inna karamatan aulad ibadah. Mudah anjeun ngamuliakeun, ngamulai seorang istri, seorang putra, mudah-mudahan jantan ibadah ti Allah Subhanahu wa taala. Aya ganjaran bakal katampi ku anjeun duan insyaallah. Hapunten ti simkuring bila ti amat terus untuk kaukur rekar basa pasalia laku lampahan kirang munah. Ulah kirang hapunten ti simkuring sakala khususna. Akhiru kalam bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi qaddara alaina bil jamaah fi haflatil mubarakah wa fi walimatin nikah. Usolli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuba illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati fayastasinna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati, puji hatur puji urang sanggakeun ka zat Allah Azza wa Jalla anu mana dina wancen mustari dina mangsa anu lugina. Takdir memang moal tiasa dipungkir, qadar moal tiasa disinglar. Margi ieu mangrupikeun titis tulis ti ajali coretan ti Lauh Mahfudna. Nu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sareng urang sadayana tiasa bermuaz musafahah, bermuwajahah kalian diserangan ku manah anu bingah. Manah anu bingah aku bingahna dua hamba Allah anu nuju ngojay dina lautan rahmat anu dipinuhan ku mawadah warahmah. Salawat kali salam mugia kasanggakeun ka Pangduka alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para kulawargina, ka para sahabatna, malah mandar ka urang sedayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Anu dipihormat para alim ulama, para asatid wal asatidah,
anu dipihormat aparatur pemerintah sareng reng-renganana, anu dipihormat delegasi penjemputan sareng reng-renganana atuh patut tatangga baraya anu parantos babantos baik itu tanagi ataupun materi babantos ti kamari bahkan ti mangkukna anu mung kabagian capek biheung kabagian sate gitu. Anu puguh mah katempuhan we beberes engke gitu nya. Tepikeun we eta mada urang teh nya. Papadaning jeung dulur, papadaning tetangga, urang teh yang kalebetkeun jalmi anu manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Atuh kalih teh eta simkuring secara pribadi na ieu saah ngaturkeun wilujeng sumping ka perhadirin sadayana wabil khusus pun besan sarimbit sing kalih rombongan dina ieu saah simkuring satu acara lumangsungna kana ieu acara simkuring kahiji neda sihapunten usaha ageng-agengna tina kelepatan kealapaan simkuring khususna dina kakirangan kumarupikeun tempat tinggi anu sakieu buktosna kita simkuring hapunten saga-agengna ieu tempat sakieu anu buktosna saala kadarna da simkuring teh nya ngukurkeun naon ikhtiar segi kemampuan mah parantos diketrukeun malah kitu nya simkuring teh teh ngabelaan ngorbankeun kebon cabe kitu nya dicabutan malah teh bakat ku Geus teu ayaan kitu nya ieu sakieu buktosna kitu nya neda katampih jeung hapunten ngamaklum kana kaayaanana mung paru-pariparosna mah teu na ku bahasa piit ngeundek-eundek pasir ngajual bentang ku asiwung dieu deungeun ragap teu aya nincak semplak netes semplek da di bebek-bebeke kalah ka ti bebek kalah ka soek kitu nya kumargi kitu simkuring hapuntenna tina sagarupi kakirangan utamina kahormatan tempat tinggi sakieu buktosna kumaha kinten-kinten hapunten panuhun alhamdulillah atuh kalih eta dina ieu saah alhamdulillah sakawit tari teh panganten istrinya sanes panganten kitu ngareos geuning cenah ieu teh si ate terekeun we dongkap kitu nya ku pedah kabagal ku hujan juga kumaha gitu ai ku simkuring teh heureuyan kumaha lamun teh mah teu dongkap moal mungkin cenah piraku teu dongkap mah cenah kitu nya mohon upami kumaha lamun teh mah ina dongkap ngagandeang we leumbang nyalira bari jeung teu nyerakna naon cenah si osok ka mana wae abdi mah nu penting mah cenah jengjing sisirawa asal kasih hapus jalanna asal kasih hapus jalanna kajeun teuing teu jingjing teu bawa asal eta we dibungkus jero calana cenah kitu nya teh neng cerita kitu ta eta pentenya atuh sakala sabeja teh eta simkuring dina ieu saah Dharma lewek tegas mah wakil ti sepuh calon peti sepuh panganten pamagat ya urang nampi mung simkuring muaseur anu sanggemkeun kitu nya analogina sapertos ayeuna analogi anu balanya ka warung anu balanya mah geuning segala disebatanya minyak endog bea sanes kanton sakeresek pinu kitu nya saur nu balanya teh nyangakeun ka tukang warung kumaha saur tukang warung nampi cenah sakitu janten simkuring mah moal diasal moal nyebatan naon anu disebatan tadi tos sadayana kitu nya ku simkuring ditampi ku astakalih ditambah kali gaburda insyaallah moal dilalaworakeun nya moal disimpen di luhur bisi ku ti gugur kitu kecuali Neng Sri kecuali disimpen di luhur kasur ku Neng Sri kitu nya moal disimpen di handap kitu nya bilih ku alap-alap kecuali upama Neng Sri na eungap gantian we teh mah ti luhur nya ngan eta teh sok curang sok ngucur ka urang kitu teh nya moal disimpen di tukang bilih ku gaang moal disimpen di moal simpen di gigir bisi ku petir moal disimpen di hareup bisi ku keuyeub kecuali eta panginten anu siga liang keuyeub kitu nya anu kana panu mata geredep kana tangan mata ngeureub anu sok dipigawe memeh reup keun bade eta mah rasana ge mantep nya kitu nya teh eta
simkuring katampi nya segala upana anu disanggakeun sadayana moal disebatan deui ku simkuring ditampi ku asta kalih gancang diterima ku kabingahan mudah-mudahan naon disanggakeun sing aya barokah manfaat dunya dugi ka akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh kalih teh eta simkuring nampi simkuring ge kitu nya tangtos ieu teh pagitan rombongan teh sok sanaos caket deui teh usum hujan. Emang kitunya ba'da seubeuh ngerupina saatos ba'da seubeuh oge da eta teh ku cuaca hujan tangtosna qobla seubeuh deui kitu nya. Da kitu. Insyaallah simkuring muasir disaurkeun nabung simkuring ge gaduh pasrahkeuneun da anu mutkeun mungguh agama mah kitu nya. Ieu teh panganten istri nu disanggakeun ka pamagat kitu nya. Ku kituna simkuring ge ieu teh nyangakeun. Panganten anak sabada di akadan tadi ieu simkuring wawakilan janten sepuhna sabada di akadan tadi simkuring teu ngagaduh-gaduh mangga sadayana nyangakeun itunya margi punten poma teh mah naon urang terlalu oper atanapi ikut campur urusan rumah tangga janten murang kali eta jangan peluang kena runtagna rumah tangga maka kegitulah sabada tadi di akadan simkuring teu ngagaduh-gaduh mangga nyangakeun dohir batina dunya akhiratna atuh dohirna ti luhur sausap rambut lamun aya jeung kutu-kutu ti handap sahebas dambal anu aya mah di sapatu eta dohirna nya atuh ti tengahna layan non ayan halu dengan ayan mutu eta mah pekwe kitu nya nang Yudi nang istri adu-adu kayaknya jago lamun teu abong lamun teu nyandu beja mah eta teh asa udu surutu cenah kitu nya tah eta dohirna simkuring nyangakeun atuh batina da ieu teh nang istri teh kitu nya naon sepi ku pangarti da lain teu diajar ngaji kantos kitu ya diajar alif-alifan sok sanes rada pundungan atuh ayeuna gitunya abatasa di sekolah sok sanajan pinten saaya-aya eta batina sakitu cek tadi ge ieu teh murang kali teh mun anak teh naik istri teh sepi ku pangarti sepa ku pangabisa eta nyangakeun sadayana moal dibuni bau moal disumput-sumput moal dibuni-buni mangga nyakeun dohir batina ka Capi Yudi kitu nya tah sakitu simkuringnya nampi parantos nyangakeun parantos simkuring moal seueur catur kahiji beulih katungka seueur catur tapi teu jadi bukur kitu nya urang tutup wae ieu catur kudu anu masyhur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateacan kana acara salajengna manawi aya serah tampi babantunan manawi secara simbolis